Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya di mana wae ayana, boh di TikTok, boh di YouTube. Nah, di YouTube channelna Waditra Sunda channel, upami TikTok di akun namina Ajat official, ADJAT official. Abah gaduh buku pepernian itu ya, gaduh buku pepernian ngenaan sabaraha itu komplit daya ngaran-ngaran sato dina bahasa Sunda ieu nya, ngaran-ngaran anak sato ngaran kekembangan. Ta abah mah bade nerangkeun atanapi ngajelaskeun masihan terang lah, ieu mah masihan terang da abah ge cek dina buku ya ge, cek dina buku pepernian aya urang kana ngaran kekembangan we nya, sabagian ieu mah sueur sok margi seueur urang cobiannya. Tah anu kahiji kembang awi namina embrek. Teras kembang bako namina bosongot. Teras kembang bawang ulaten. Kembang bolang tak apa ke tak cantrang itu kembang bolang teh nu kumaha bentukna. Kembang bolang ancal. Teras kembang bolet tela. Kembang cabe disebatna bolotot. Kembang cau namina jantung. Kembang cengek namina pencenges, atana biasok aya nu nyebut mencenges. Kembang cikur disebatna jelengut. Nah, terus kembang eurih disebatna ancul. Terus kembang gedang ingwang. Terus kembang genjer disebatna gelenyi. Gelenyi. Kembang hoe disebatna bubuai. Terus kembang honye disebatna cemrang. Tah dugi kadinya we heula nya, dugi ka kembang jambe seueur keneh ieu teh, seueur keneh ke disambung deui videona kanu salajengna kembang ngaran-ngaran kembang anu salajengna engke disambung deui sakitu we heula. Hatur nuhun sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.